Para mitra kaum dangu, balad Anggara ungut-ungutan kabege ngarti kana tujuan Anggara. Atu geus kitu masaraya tatan-tatan caringcing page kancing saringset page iket siap sadia pikeun yang hareupan karamat. Samemeh tepi kana wanci Isa geus jol aya utusan. Nungga haja nepungan Anggara sapara kancing bus ka masjid rok neku yang hareupeun Anggara pok nyarita. Punya kuningan sun salira sapara kanca dia tulang ringi ku pa ici teh moge ngasumping sorna teh ceuk eta utusan sopanaker. Bapa saurkeun ka pa ici nya engke bade Isa kitu nya. Ye ka pamang nuju heula bari ngantosan wanci Isa da moal alami. Sumangal sejandi ngati-aturkeun deui we ka pa ici sinu permios atuh. Jung nangtung. Leos indit ninggalkeun Anggara sapara kanca. Waktu tuluy nyarewek jangkrik jeung gaang reang di sarada. Harita teh hawa peuting karasa tiis. Hari langit lenglang taya aling-aling bentang baranang mapaesan poek na peuting. Urang lembur cidahu rada regreg peuting eta malantaran dina waktu anu singkat. Beja geus sumebar yen kalemur dahu. Geus datang pitulung ti pangeran magarkeun teh baris aya nu ngabelaan maranehanana. Aya nu baris ngajait tina jurang Kartunggara. Hari di imah kulisi loba jelema meuni rame. Lampu ngemprai caang nu dariuk meuni ngajajar. Tiburuan ngariung bari cingogo recok ngaromongkeun kajadian tadi. Rata-rata maruji kana katanginasan balad Anggara. Sabot keur kuntreng kitu jual aya nu diutus teh langsung laporan ka Pa Iti. Yen Anggara moal waka datang cenah. Kagok ku waktu Isa atu kulisi teu bisa maksa kok ngomong ka sakur nu hadir. Dulur-dulur sakabeh, hate kuring leuwih regreg jeung pinuh ku kapercayaan. Den Anggara sapara kanca kawas-kawas lain jalma samanehna. Baiki kuring teh hayang jelas pisan masalahna. Nah kumaha atuh mimitina pangna aya kejadian kieu. Anu mawi mangge heran ieu teh. Bete gugur teu angin ujug-ujug jelbu jelema jahat. Aneh deui aden. Kawitna mah nu dipaling teh ukur para mojang, parawan nu keur mejeuna rumaja. Nah, kabeh dieu pahibut seueur nu laporan magarkeun teh harta bana di Badog cenah. Leungit hayam geus teu aneh, leungit pakaian geus biasa. Tampolana sangu sadulang dugi ka leungit sareng dulang-dulangna. Tu beki gambar we di lemur teh aden. Ceuk kulisi. Saanu pangheulana janten korban. Nyi Irah anak ke Biasmi tukang warung, nupang payuna mendakan si Osan. Nu tadi koko wowongan dina pipina bareu. Mun kabur sok kumaha carana eta jalma? Tara kanyawan ngileusna den. Margi jiga setan we, sakti pisan. Sakolepat kabur, terang-terang ngileus we. Malih mah taya tapak-tapakna acan. Malah kantos diudag da teu aya pisan lacak lebeng we sesah maluruhna. Anggara unggut-unggutan. Pantes ku kitu teh mah geus kasawang si Wirja tang tuluy jago sakatiga. Lain jalma jore-jore ngan ku Anggara mah geus kaukur tangtu eta jalma ngarti pangna ngalakukeun kajahatan kitu teh lain butuh-butuh teh ku parawan jeung harta banda. Tangtu aya nu dianjing cai aya nu didodoho. Mang Baraja kumaha pamendak mamang ceuk Anggara. Murang nungguan ieu mun aya naon-naon mang bakal madu. Ulah sieun ulah hariwang si Wirja muda sana pun mang. Ceuk si Wirja nemongkeun wawanen. Saliwat mah jiga nu somong jeung adigung dir asa aing panggagahna. Tapi memang kitu kanyataanana sabab Ki Baraja kungsi babarengan jeung si Wirja di Guha Peteng. Ya eta mah nyangakeun eka aden sapara kanca. Bade kumaha cara newakna aden langkung paos sarta aden nu langkung uninga. Kieu atuh carana Pa Ici. Kuring rek cicing dia di lemur rek nalungtik sagala rupana sugan dina hiji waktu bisa manggihan si Wirja nu jahatna. Mun mangga. Keur weh ngawadul. Sagala dicaritakeun mimitina ti urusan kahirupan sapopoe. Urusan tatanen, urusan pamarentahan, kamajuan lemur jeung sajabana. Beras kana soal keamanan jeung katartiban anu ngait kana perkara si Wirja. Kira wanci sareureuh kolot anu nyorog mimiting urangan. Loba nu amitan teu kuateun ku tunduh atuh akhirna mah kulisi ge ngarti. Kisah mah pasti capek jeung tunduh pok nyarita. Hae den Anggara naabot ka jongjoran teuing ngobrol teh.
Bini parantos pala ilalason, mga tu. Terus di saya ke tempat, ulah asa-asa di mangmak sing rawas-rawas sepertos di bumi ku anjeun. Mung kangon neng wayahna nyaliranya itu di kamar tengah. Mga paici hatur no dalaras capek kurin itu. Geus kitu mah anggara sapara kanca eureheula. Arasup ka kamar nu geus disayagikeun teu kudu matak pika betaheun. Angel arempuh kasurnya kitu keneh sapre bodas bersih jeung seungit. Nyaan para mitra kulisi teh ngahormatna nya daharna nya tempatna estu diperhatikeun pisan. Anggara jadi salempang sok sieun tibra teuing sare nu ahirna ngurangan kana kawaspadaan. Sok sieun datang musuh dina mangsa keur sare tibra. Ras inget kana papatah akina yen kudu bisa nyengker hawa nafsu, kudu bisa merangan rasa ulah hariput kutu terieun ulah sare keur tuduh ulah dahar keur lapar. Atunu sejen tinggoledag kana bantal teh anggara macung ngeulik we sorangan. Ngajentul ditungtung kasur najan panon cepel hayang sare ditahan sabisa-bisa sok sieun kapulesan. Kaayaan kitu kanyahoan ku Ki Baraja pok ngarewon. Anin, na dajan guyem. Beki lemes ngomong na daeta cenami neng ngabandungan batur. Mun ngomong ka anggara sok saropanaker, Mang Baraja kuring hariwang ya. Bisi kapulesan, nu ayeuna poho kana balai ieu lembur sasat keur sangar loba pibalayeun lantaran keur dikawasa ku si Wirja. Mun kuring sare tibra bisi ngabongohan, nu akhirna cilaka akibat katalobehan tah kulantaran kitu najan tunu ge kuring moal ka sare bisi aya naon-naon temal anggara kandes. Ki Baraja ngartieun manehna jadi teu tulus rek sare. Kudiang hudang deui ngajogo nangkep tuur. Leng mikir breh pangalaman baheula zaman keur ngora, zaman keur ngajawara, zaman keur ngalajur nafsu ngumar amarah. Tunggu dirarud satang dirumpak kungsi ngalaman sare di hiji mahrana kulantaran tas capek teu kanyahoan jeung teu karasa tibra sare nu ayeuna ampir cilaka aya nu nyekek ku musuh. Mat mulak ngora jeung saha guruna nya kitu ceuk geurentes Ki Baraja. Muji ka anggara nu leuwih hade perhitunganana cacakan ngora keneh kasebut atah dina bidang pangalaman. Tapi Ki Baraja teu loba omong diuk nangised. Ngadeuketan bilik tuluy nyarane ari Mang Dampa geus kerek meuni nyegrek. Teu mikirkeun itu ieu. Anggara jeung Ki Baraja cunggelik nahan tunuh teu wani-wani sor teu wani sare. Lila-lila Ki Baraja ngarasa watir ka anggara pok ngomong. Aden, ulah nyaling sarerea keun Mang nu melek. Baik aden geura pulem. Anggara kerung omongan Ki Baraja karasa benerna. Matak naon mun giliran sabab mun teu saretas capek bisa ngurangan kana katanginasan, ngurangan kana pamikiran bari pok ngomong. Bener atuh Mang, leuwih hade gilirannya pek atuh ulah sarenya. Keun kuring rek sare heula engke tengah peuting kuring geuingkeun, Mang giliran sare. Ek anggara bari koledag ngagore. Mangga neng mangga. Ki Baraja seuli leutik. Ringhap narik napas jero geus kitu ngawatak sirepna ditiupkeun ka anggara ser hilimir ayangin leutik lengut reup anggara sare meuni tibra poho kana naon-naon. Ki Baraja bener-bener satia. Manehna satia satuhu kana parentah ti anggara. Manehna teu susah najan teu sare ge da geus tuman jeung boga elmuna. Lamun Ki Baraja sare boro-boro aya manusia nu ngadeuketan, aya tai cak-cak murag kana bantal ge bakal kalengieun. Ki Baraja ngupat dina hatena, wah, nah makin kudu sieun aing moal kapalingan, hees monya hees we, keun musuh aya waktuna. Itu cek hatena tuluy peureum bari nulak mangkeup harigu, tapi tetep nyarane kana pilih. Para mitra kaum dang, parat nepi ka isuk anggara teu lilir-lilir. Ki Baraja teu ngageuingkeun dihaja anggara teh sina sare tibra. Karunyaeun Ki Baraja teh ka anggara ngan basa hayam jago raongkong porongok sarta manuk saoran saeran rewang patemala. Sirep Ki Baraja ditarik deui kulisik berai anggara beunta lilir tuluy nyari. Oya kumaha teh Mang? Anggara bari gigisik. Berangjang wanji subuh. Tai saeran geus rame, hayam jago raongkong korongok. Lain geus waktuna salat ieu teh, ceuk Ki Baraja neuteub ka anggar.
Nyamang geus wanci subuh mah kudu salat subuh ya duh. Ai, nah tengah geuingkeun atuh mang. Keun nya. Pokoknya mah aman weh. Tembak Ki Baraja. Angara ungut-ungutan manehna ngarti kana omongan Ki Baraja. Tuluy ngageuingkeun Mang Dampa korejat Mang Dampa hudang tuluy gigisi. Luak lieu krek kana bilik krek kana jandela tuluy dengdek ngadilengkeun sor hayam jago jeung manu. Manggas mirabijil Dampa benang sia. Cek Ki Baraja bari nepak tak-tak Mang Dampa. Aduh. Terusan deh karek kreup. Cari deh. Mang mah karek kreup kumaha ieu geus subuh. Anggara tuluy kaluar ti kamar, Mang Dampa jeung Ki Baraja nuturkeun. Uting eta salamet teu aya kajadian naon-naon jeung aneh deui. Si Wirja teu lolol taya laporan nu kabangsatan taya itu jeung ieu nu tumiba ka urang lemur Cidahu. Beurangna anggara jeung kanca-kancana ngahajang ngider ngurilingan lemur. Sakapung sok ngahajang nyimpang ka hiji imah nepungan pribumi nanyakeun kasusahna. Nanyakeun naon-naon nu geus kajadian. Ku ayana anggara kitu barudak warani deui ulin, indungna oge teu melangeun, teuing kumaha bet asa regreg. Lalakina aya nu wani ka sawah nempo pare, aya nu wani ka kebon rek ngalasuluh bari ngari. Indung ibu, indung nu kalolot ciga nu taya kasieun warani deui liar sakumaha biasa. Kitu parobahan di eta lembur sabada datangna anggara jeung baturna. Cag urang tuna heula para mitra, engke kasampeur deui. Ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun si Wirja nu ngumpul-ngumpulkeun mojang. Harita kira wanci pecat sawet si Wirja ngajentul dina batu, nenyokeun para tawanan anu ngagulung di jero sedong. Pakaian kalotor buu karusut beungeut rata-rata haropak pias. Memang ari kadaharan mah cukup, tapi naon hartina loba dahareun mun pikiran rubet jeung loba kasieun. Lolobana mah teu daraekeun balang dahar najan dihayo-hayo oge ku si Wirja. Dahareun teh antuk namah pada ngantep. Tungtung namah dialungkeun ka leuwih dipake marab beunteur jeung bogo. Harita si Wirja kerung mikiran lampahna. Lantaran nepi kadanget harita can aya laratan ngeunaan anggara. Can kadenge beja yen aya nu milu campur kana urusan manehanana. Ret kana para tawanan nenyo para mojang nu parias jeung kalotor. Jolo-jolo aya niat ngaheureyan hayang nyoo anu mongplo. Hayang seubeuh neuteup nenyo an moho nenyo pok ngomong. Nyai, sadu geus hayang pae. Kebeg disarereang ngarenya greuwas. Sabab nu naja teh aneh bet nanyakeun nu hayang pae. Saha pijalmaeunana da sararea ge rata-rata hayang panjang umur puguh we taya nu nemalan. Punyai hayang kene hirup hartina. Can hayang pae kudu nurut kana parentah ti bapa. Sok buka pakaian kabeh tuluy marani. Ngarateu kalotor kitu awak teh bapa wa resep ningali nu kalotor teh ceri jibat. Para mojang bingung. Gugu atawa ulah sabab asa era. Ari kudu mandi disaksian ku Wirja. Mana temen komolototna moho nenyo kokomoh. Nenyo anu donto para mitra. Tapi tadi geus diancam hingsa nu teu nurut tinang tupang heulana pae. Kapaksa si reret pilih kicupan nu akhirna mah kararea satuju. Rek ngagugu kana tahayang si Wirja. Kabeh mulih teuing dalempang nguruleugi. Patin poyong konsi ditenyokeun ku si Wirja. Bagus. Sok marani ngarojay nyai. Cek si Wirja bari nangtung. Nulak cangkeng aksi pisan para mojang taya nubaha. Pating gujubar kana leuwih tuluy marani bari jeung tiris oge. Jabara daerah ditenyokeun ku si Wirja. Geus kitu sinaharanjat digiringkeun kana sedong kawas pangagiringkeun meri. Biribit kabeh kana sedong pating poyong kod pateep silih sedekeun ngarahadahan. Pugu tiis. Nakara didinya teh kaayana teh para mitra. Halus. Taina kieu omat ulah aya nu wani bijilnya. Mun bijil ti sedong paeh bagianana. Bapa rek liar neangan dahareun keur hidup. Omatnya. Ulah rinit bisingkeung bapa rek ngonang pangawal pikeun ngajaga hidup sakabeh. Cek si Wirja tuluy mapatkeun ajianana ngonang bangsa orai nu galak. Tekung si Wilas. Sada orai torojol orai walang segede bitis. Huruna culeung letahna ngelel. Panon polotot koceak para mojang pating jererit. Si nenyo orai walang anu sakitu gedena mangkaning kaya tempat keur lumpat. Eueuh lolong krang keur ngejat da si orai teh pijieuna tina leuwih ngadangong di lawang sedong. Ulah sieun ulah keung.
Imuray bager galak sote. Oray kaya. Oray seja nu galak mah. Lamun macok mataklah. Bahaya bukan takbar. Mual iya mamual naon-naon. Sing betahnya. Bapa mualila. Cek si Wirja harita tuluy ngusapan hulu oray. Si oray bangun lindeg. Diusapan teh cicing bari lelelan lila-lila buntut na ngaringkel. Awak na buburingkalan puringkel ngagulung hulu na culeng di tengah. Nyang heuy dinu. Dinciga nu ayatan tayatanaga. Para mojang jempe teu wani pating cererit si Wirja teu marirelei kana para tawanan. Cileng luncat kana leuwih kucuprak las teu katenya ku para mojang. Si Wirja geus hanyat ka darat gigibrig miceunan cai nu nyangsang dina awakna. Ngan aneh bajuna teu baseuh kawas ento gue kalakuana teh. Gandeang leumpang rek init ka lemur Cidahu. Para mitra kaomdang, angin letik ngahilibir nebak kana daun awi, arojag ayun-ayunan, sora pating korosak awor jeung sora cai di walungan. Manuk recet di sarada patemalan jeung baturna jajab si Wirja nurek lunta ka lemur Cidahu. Teka caturkeun di jalana si Wirja anyog ka sisi lemur, manehna teu buru-buru asup tapi nyalingker heula kana rungkun cau. Nyempot jika nu susulumputan panon melong ka imah nupang deketna. Breh aya hiji awewe keur sasapu di buruan ngosrek teu aya nu kahariwang. Anggur lemur teh. Can aya beja bi kabungangeun. Kudu kumaha aing ye. Tapi ya sugan aya beja aing rek kadeukeutan eta jelema. Tapi si Wirja ngusap beungeut sakilat ngagenti kedok ku kedok ajaib warisan ti guruna. Dadak sakala salin cinis minarupa beungeut siga aki-aki malah awak narada dibongkokeun. Tuluy kaluar tina panyumputan nyamperkeun ka si ibu nu keur sasapu. Barang jol kadinya oho-oho babatukan ngarah anu sasapu ngalieu. Nyawe si ibu teh ngalieu sasapu ngaraneg heula malah mahpok nanya. Bari angkat ka mana aki? Bari melong. Bade kaya lemur Cidahu nyai bener gitu iya. Leres pisan iya lemur dahu mah bade ka saha kitu. Iya pokok nyangan incu iya teh geus lila ini cilemur. Teu aya balik-balik geus lila naker teu mangihan kitu nyai. Si Wirja nanya dari anaker. Saha pitu putu aki teh jeung jenenganana? Poho deui ngaranna mah da geus lila teu tepung. Ngan anu sidik mah awewe hiji, lalaki hiji ngalora keneh. Dibarengan ku kolot duaan. Nu hiji gagah jeung segut pudi amprotan hiji di majikan rorongkong. Si bunga hulang. Ras inget kana tetenyoan tadi da kaburuan imah na aya nu ngaliwat. Nu tadi teh tayalian anggara sabatur-batur. Geus ibu si ibu nyarita deui. Sanes jang anggara kitu. Tahu inget ayeuna mah anggara ngaranna oge. Aya di lemur ieu nanging ka mana ieu nama da teu ditaros tuh pilarian ku aki kapali kulon. Nuhun atuh nyai nuhun pisan. Si Wirja teh sirikna sura. Manehna geus bisa neguh tangtu nu dicaritakeun ku si ibu teh musuhna. Nu memang kungsi kadenge ngaranna nyatana anggara da basa di Cilentah si Wirja kungsi nalungtik ke anggara sabatur batur. Sedang les si Wirja ngiles ngan sakilat puguh si ibu teh nyaksian menibun celik bakat ku kaget. Teu nyana bet aya jalma anu bisa ngiles kacida cepetna. Lila-lila si ibu reuwas. Cerit moceak teu pupuguh tuluy lumpat muru ka imah. Sapu nyere dialungkeun brug panto ditutupkeun sieun bisi si Wirja kadinya. Kebat lumampahna Wirja manehna muru ka tengah lembur. Kaparengan aya buruan lega sisi jalan reg eureun di dinya. Harat reret neangan jalma matana galak alahpatan mata heulang. Teu burung datang bimusuheun aing teh. Nya inget ayeuna pasti si jajakan nu ngagokan ka si bewok teh anggara ngaranna. Untung aing ka dieu mun teu moal panyaho ye. Tapi di mana ayeuna nya? Si Wirja tuluy rarat reret. Tapi taya jalma nu katenyo eueuh budak-budak acan. Si Wirja rada bingung kumaha mancingna anggara asa hese rek bergerak. Tapi dasar jelema jahat loba akal jahatna.
Red kana garduh rona didinya ya kohkol ngagawing. Nyeh si Wirja Seuri celang pada saat muru garduh kop kana panakol kohkol tuluy dikurulungkeun. Geus kitu ditihtirkeun satarikna. Ngadenge sora kohkol jama curing hak disangkana aya karaman. Harita tua kampung keur ngawadul jeung tatanggana nyaritakeun kahirupan sapopoe. Barang ngadenge kohkol meninga guru bubok ngomong. Hai naon ieu teh? Pokna tuluy singking. Teu loba carita beretak manehna lumpat pangheulana. Atuh harita teh muru ka garduh tatanggana nu tadi diajak ngobrol nuturkeun paneuri teu lumpat manehna mah. Barang grok ka hareupeun garduh tua kampung colohok mangi jalma anyar pinanggi. Pakaian sing sarwa hideung beungeut pikasieun buuk kusut ngarerobing. Kisila. Nanaonan akol-kokol waya kieu? Aya naon ieu teu pupugu teuing? Ceuk tua kampung bari mencerong. Tapi haretan rada hatena rada keung para wargi sadaya sarta jajantung naratu. Karugno nakol-kokol eureun. Red katua kampung cakakak si Wirja Seuri. Bungaheun dumeh aya jalma nu nyamperkeun da memang kitu maksud ge hayang aya jalma nu datang. Bagea euy, sumur buru-buru datang. Sangaran si lain, naon pangkat si lain? Si Wirja nulak cangkeng ku leungeun kenca. Leungeun katuh nyekel keneh panakol. Ulah loba tatanya pertanyaan kami gera jawab. Ngan bisi si lain penasaran kami teh tua kampung. Kabeneran si lain teh tua kampung. Paingan geus kolot jeung kampungan. Pantes. Pantes. Sea karita para mitra pengetua kampung keuneuk amarah mimiti bijil. Lantaran kusakitu ge geus sidik jalma nu aya hareupeunna teh lain jalma bener da ngomong nage ka mana-mani. Urang ajar sugan kudu ku ieu sia teh yeuh. Cek tua kampung bari nyabut pedog. Seak narajang ka si Wirja nu diarah teh carehamna rek harita teh pamita rek dipapas ku manehanana. Para mitra kaum dangu, tapi matak heran para wargi. Si Wirja mah teu ngised-ngised acan, ngan leungeun katuhun nyekel panakol kokol sakirat nakol pigelang tua kampung. Sup cebet, menog ngacleng jauhna ka. Koceak tua kampung ngacerit leungeun asa potong cekerepengan bari aduh-aduhan. Tolong ya aduh, tolong. Cenah tuluy munur bari muringis nahan kanyeri. Cakakak si Wirja Seuri jolad ngalengkah nyamperkeun tua kampung nu unur-unuran. Panakol kokol kana tarang, ingak tua kampung ngadang heula. Tetenyoan ngaburi nyai sakedapan mapoek tapi berai caang deui. Ngan sirah jadi lieur tarang ngajendol sagede enog. Saha teh nu sanyana setan? Tua kampung aral. Geus nyaho ieu setan deuleu, aing jirimna, ceuk si Wirja nyungkun. Kituna bari ngayunkeun dampal suku katuhu nu jebrag cedak kana dada tua kampung. Jengkang blek pujur kana taneuh karasa seueul kanyerina asa nyelek kana angen. Tua kampung muringis aduh-aduhan barang rek kudang diteke di para mitra sirahna ku si Wirja. Didedekkeun para mitra ditete sanes diteke apunten. Ditete ditincak gitu. Didedekkeun ku dampal suku kana lemah blak nangkarak bengkang. Amakan engap sirah lieur bumi alam asa tibalik ke langit asa tungkem burinyai tetenyoan harita teh para mitra asa robah kararoneng rada teu puguh rasa. Udang sia tua kampungan pisan hirup teh. Sok udang ari nyawani keur lawan ieu setan bungkeulikan deuleu, ceuk si Wirja kekeron. Nahan amarah tapi teu wanieun ari nepi ka ngabinasa mah. Da maksudna mangan sakadar mancing anggara sangkan buru-buru datang kadinya. Hari tua kampung geus teu bisa ngomong ukureng hap ranyu bari nahan kanyeri. Beungeut sepa ingetan geus selang-seling meh-mehan teu eli. Para mitra kaum dang kacaturkeun tatanggana teh nu tadi nuturkeun kadinya barang red katua kampung nu disiksa. Meninga jenghok reuwas manehna teu kebat leumpangna ngarengkog bari ratug jajantung. Dasieun kabarerang sanggeus rada lila neges-neges. Sidik pisan aya jalma jahat anu ngahaja nyiksa tua kampung. Pada cek lumpat sasalingkeran ka pipir imah ngajugjug ka imah polisi.
Teka catur di jalan nagok kanu dituju ka sampak teh kulisi jeung semahna keur ngariung bari ngawadul. Dina meja ngabarah kadaharan anggara sapara kanca karek cat pisan unggah keur ngareureukeun kacape bari ngopi. Punten, eta lalaki uluk salam semuguk. Aya naon euy, jiga nu rusuh teuing. Kulisi nanya bari cengkat nyamperkeun ka semah nu datang. Ari anggara jeung baturna ukur coloho. Cilaka bae Ci, cilaka. Oh, aya naon cilaka teh pokeur nyarita. Kieu bae Ci. Apan tadi teh aya nu nitirkeun kokol? Ari tua kampung nuju ngawadul sareng abdi. Lajeng anjeunna teh lumpat nuru ka rona ku abdi disusul padeuri. Ari bere teh nuju disiksa ku jalma. Aduh, bae Ci mata kuatir bae Ci. Ceuk eta lalaki bari lengisan. Puguh kulisi jeung anggara sabatur-batur meninga jenghok kabege curing hakreuwas. Kumaha ayeuna saha nu nyiksana? Kulisi bangun teu sabar. Nu mawi teu terang kadang-kadang mah buka saha-sahana ngan pikasieun we. Sarta sanes urang dieu jiga mah nu kungsi di kepung teh bae Ci. Si Wirja kitu, kulisi beuki panasaran. Mohon panginten. Kulisi ngareret ka anggara nu direret narik napas jero. Geus kitu pok nyarita. Ici, naon bae nu kajadian kudu buru-buru dipaluruk bisi aya nu cilaka. Yu urang bareng jeung kuring. Panasaran hayang nyaho. Anggara singkil regot nginum heula. Nu urang demok. Semua Ki Baraja. Geus puguh kitu mah teu talangke beral saraya miang muru ka garduh rona. Rek ngabuktikeun laporan teh di jalan mending ngagardig semurus. Malah Ki Baraja mending gregeteun. Mun teu ngajenan ka anggara mah hayang geura luncat miheulaan. Pasti si Wirja ceuk Mang Dampa kawas nu geus terus rasa. Bisa jadi Mang si Wirja geura tema Nyi Saera. Baranggok kanu dituju Ki Baraja ujug-ujug gagero tayohna bae geus teu kuat teu neyo si Wirja nu jadi musuh bubuyutanana. Wirja, mondong nyiksa nu tan badaya sia. Aing bagianana dulu, sia mah jeung aing karung, ceuk Ki Baraja. Tuluy luncat nubruk si Wirja tapi Mang Dampa penasaran hayang nguji kana kakuatan si Wirja. Nah nyaan manehna teh gagah sakti ceuleng nyamperkeun ka Ki Baraja pok ngomong. Mang Baraja, kuring hayang ngajajal kekuatan si jelema. Kuring minta idin pikeun ewak mangkrukna. Geuning boga kawan ieu maneh Dampa. Kuring lain lalaki atuh kuring teh lalaki Mang pira kurek jadi hipis buri. Kuring mah lain hayam lisung lain bikang. Kawani kuring lain ukuran newakan para mojang. Bari ngadilakta si Wirja setengah nyindiran. Bener. Mun kitu mah nya lalaki langit lalanang jangat. Berak geuna tewak si Wirja. Cengeng sakalian Nukman. Ki Baraja bari semi seuri semungaina. Seak beungeut si Wirja geuneuk lir beusi atah peuleuh. Ambak ngadenge omongan Mang Dampa sabab jelas karasa pisan kana mamarasna. Nyindiran kana dirina. Urang ajar ngabacot padung ngabesia. Abong bibir teh diwengku letah teh tulangan. Hayo sia ya kawani mah urang adu pada-pada nyekel sabuk bilang katu. Moal burung diladenan sia ku aing deuleu. Ceuk Wirja bari kakeron. Dampa leungeun gararete hayang geura nyabok ka Mang Dampa. Munur mangla munur. Keun jelema hiji wae malah. Teke ku kuring mayang nyaho lah. Tapi ka mana kagagahna teh? Nanya boga jiwa lalaki gitu. Kuringnya mah mundur atuh. Moal mundur sasiku moal ngejat satu yang beas. Wani kaja mapantar kieu malah. Tilu sikit hijikeun. Kan jangkung gede moal diterajean ku dewek mah. Cek Mang Dampa bari ngaligi. Dangtang lawan padang kerang pedengkreng nulak cangkeng masang aksi mapanas hate si Wirja. Ari Ki Baraja ngagugu daongko hayang ngukur pangabisa Mang Dampa. Nah nyaan mampu ngalawanan Ki Wirja atawa henteu. Ngan sangkaan manehna mah aya gawe. Herot para mitra. Dua kampung diramu dibawa ka deukeut anggara nu harita keurna jegan ulak cangkeng bari ngabandungan ketakna si Wirja. Sangan sia, gede ting sumut sia. Ceuk si Wirja bari mureleng ka Mang Dampa. Nu beuki aksi jeung nyaan wani sarta mampu ngayonan musuh. Lah, montong nanya ngaran teu ari deuleu soge geura maju si ari ka aya kabeh terus mah. Pula nyiksa nu tanpa daya licik ngaranna sia. Dewek pidanan sia teh. Mang Dampa nepak dada. Kurang ajar sia. Can wau sia kai.
Ya si Wirja jago tigu hapenteng rasakeun sia modar sakali naik kuai. Si Wirja bea kasabaranana. Jeleng seak narajang harita keneh para mitra. Make jurus hilang ruyuk luncat bari ngarangeum sirah Mang Dampa. Maksudna marek dipurilitkeun beheungna tapi Mang Dampa ge aya ketakna. Menyo nu ngabelesat teh gugup kentak ngagunakeun jurus meong congkong. Awakna gila kakenca siku Depok leungeun katung ngarawe Dampa suku musuh. Siu seak. Kaya nukeuna bono narajang bono ditarajang sarua kesitna. Jelak si Wirja nincak lemah nagog bari masang jurus kueur-kueur. Dua leungeun ngaragamang para mitra muka kukuna sareukeut ari sungut salawak mata bolot. Mang Dampa ngarobah jurus cingkrak bari memere suku. Muncak lemah geus rekep dina wangunan ajag cumagu. Leungeun katuna dangong nu kenca adek kana dada kuda-kuda kahanap. Tur kenca meh antel kana lemah. Aing nyaho eta jurus ajag cumagu geuleuh. Ieu tampenan. Keut si Wirja gateleng luncat ngaluhuran sirah Mang Dampa. Ngagunakeun buuk nyamber tai koto. Kaya dewe eta jurus para mitra. Mang Dampa sakilat ngelokeun sirah dibarengan ku ngakilekna kakenca. Dan terlingin katuhurek nyantok suku si Wirja. Staya nukeuna dua nana sarua cepetna. Buek mentong loba lelewa sia bijilkeun ye jurus sia nu mampu. Waing rek diladenan. Pira aku wawanen siangan ngawani ka wewe wungkul. Hai. Nyan sia geus aya modar deuleu. Si Wirja bener-bener geus amak. Barang cai nincak lemah langsung ngarobah siasat. Ayeuna mangagunakeun jurus gugur gunung rek ngajajal tanaga Mang Dampa. Gerakanana para mitra lambat henteu cepet kawas tadi tapi ngandung tanaga nu rohaka. Nyampeuk make jurus lempung. Ngaradada Mang Dampa ari Mang Dampa teu gagabah. Pereup teu diladenan tapi dibuang selut bari sakilat ngasupkeun pereup katuhu kana kerek lawan. Ngan orokaya si Wirja rikat nilepkeun siku. Siu kedu nengal pisan kana pigeulang Mang Dampa. Aduh, setan sia. Mang Dampa ngarengkong tuluy narik deui pereupna ngan samemeh merenah teu kanyahoan dampal suku si Wirja. Nu jebrag ngabelesat kana careham. Awas Dampa. Aya nu ngagero ngabejaan horeng Kibaraja sabab melang. Daka ijir moal kanyahoan ku Mang Dampa. Barang ngadengin nu ngabejaan Mang Dampa teu sempat nakis atau micin serangan. Hiji-hijina jalan ngagulingkeun maneh ka kenca. Pluk kolentea jedeg-jedeg nangtung deui langsung masang kuda-kuda. Serangan ti si Wirja teu aya antara jiga nu teu aya reureuna. Dampal suku geus ngapaliur deui para mitra ngapiur ngalah beungeut. Mang Dampa kapaksa nadah ku takisan enteng. Dincurang musuh dipotong ku sabetan pigeulang leungeun make gerakan cimaneh. Polepat. Sabea. Cadol sia. Mang Dampa kabeunangan lantaran teu kanyahoan. Harita kene Dampa suku si Wirja ditarik deui sarta teu kanyahoan ngapesot. Langsung malih kana pipi neungel pisan. Mana buktina sora sungut kawas guludung teh. Hujan amat teh turun-turun. Kayep apu sia. Si Wirja ngahina pisan ka Mang Dampa. Rai nafsuna bijil Mang Dampa kekerot nahan amarah. Harita keneh aya keneh wawanen cacakan pipina geus asa paser pasengsol. Urut ka samer dampal suku. Montong suka bunga heula sia baji. Montong ka seuri dala jurus aing nu jitu can bijian sia. Cek Mang Dampa bari tuluy musirkeun heula tanaga. Elang loncat bari rek ngacujak poho ceuli. Ngan edas para wargi perhitungan Mang Dampa kaliru puguh musuh teh sakituran cingeusna. Der kala dibere jurus anu ngangkang. Puguh atuh bari babarieuna keur. Mang Dampa nu ngolepat bangun babari dirawel Dampa sukuna benang sakaligus kulawit awak Mang Dampa bebeut. Ngan barang rek dikebot Mang Dampa rikat muntang kana pigeulang musuh. Barang dibantingkeun teh si Wirja kabawa meni nyolonton. Duanana rubuh. Korijat hudang deui. Terus sehudang Mang Dampa para mitra eleh kesit dina hudangna karek rek ngajurung kunung meret nangtung tombong diciting ku jurus ketok lele. Atuh ngajulaeu dewe silah ngalenggak cangkeng dengkeng bujur tengeng kowom kokoceakan beungeut sepak panon bunceli. Tetela teu saimbang jeung si Wirja lain tandinganana. Modar sia. Alah. Cek si Wirja bari ngalugas pedog rek nigas beuheung Mang Dampa.
Ceneng Anggara luncat sakilat ngajejak siku-siku katuhu si Wirja. Ceneng bedog ngacurang balicat malika tukang nakis Anggara maksud nama tapi geus disayagikeun siku Anggara. Siuk keduk. Setan si Wirja kukulutus karasaeun leungeunna rada komper. Dan terang tanaga Anggara beda pisan jeung Mang Dampa. Kurentel Mang Dampa maksa kenyingkah geus ngarumasakeun teu mampu sarta tongongna karasa nyeri. Kumaha atuh para mitra Wirja jeung Anggara. Wirja jeung Anggara harita pahareup-hareup tarung eureun heula pok si Wirja ngomong basana kasar garihal. Sia nu ngaranna Anggara teh laka dalah di tayangan Tibareto kari-kari datang sorangan. Sarua we jeung urang nyampulkeun palengeul deui. Bagea anak setan. Hayo geuna maju sia rek kumaha garap sia deuleu. Ye si Wirja jago ti gua peteng ieu. Memberi sebetik pati ngalanya wasia deuleu. Pokna bari nepak dana. Ieu deugening ngaran Wirja teh untung pisan bisa tepung di dieu. Pugu geus lila di tayangan geus hayang geragok tepung. Hayang sasalaman ku bedog ceuk Anggara bari seuri semungahina panon mencerong ka si Wirja. Gegabah sia ngabacot teh lila. Hah? Da boga ilmu naon sia make hayang wau jeung aing. Geus teh teu aku bedog sia teh bebenyit. Sombong sia aku mawani ulak cangkeng di depono. Budak kamari sore bau kena jadi ngao. Make jeung wani dimongkeun si deuleu. Si Wirja kekerotnaan amarah. Asa dihina aku budak satepak. Ulah waka somong buktikeun heula sia saha nu leuwih unggul sia tawa aing. Anggara teu eleh kasar ngomongna estu teuneng ludeung taya kasieun. Si Wirja geus teu hayang ngomong nafsu ngagedur amarah teu kawadahan. Ras inget kena tugas di juru simpen ras deui inget anak buahna Carem. Tuluy inget kena kajadian nu matah geregeteun duit jadi kertas tea. Kurang ajar ieu wawalapna ieu. Kudu dipodaran ku aing. Anggara, anak buah aing Carem kabeh si bewok kojor gara-gara sia. Sia geus nipu ka aing eta kabeh kudu dibayar lunas ayeuna. Dibayar ku nyawa sia. Sia kojor si setan. Si Wirja langsung narajang. Nubruk ka Anggara nu geus taki-taki. Anggara teu cileureun peureup musuh dipapag ku peureup deui. Suk tuk dua peureup bantrok. Nepi ka hangit bakat ku rongkah ceuk paribasana para mitra. Si Wirja kekerotnahan amarah disangka ku manehna. Sakali nonyok Anggara bakal rubuh sabab bieu ngagunakeun aji beraja geni nu sanggup ngancurkeun pat. Nuhun Wirja sasalaman sia geus katarima ku aing. Ye rasakeun ceuk Anggara tuluy ngawatek aji ti Aki Sura nu meunang napaan salila 40 poe 40 peuting. Aji balik lemah nu sanggup ngaburak-barik ida manusia. Subuk pereupna nyamer ipi si Wirja. Si Wirja geges sayaga manehana ngawatek aji gelap sewu. Siuk kabrot purinyai bijil kilat tina bentrokan peureup. Cangkang si Wirja mundur sababaraha lengkah rada sasampoyongan. Tapi nepi teu rubuh ungkad regeureun molotot teh ka Anggara. Anggara eleh tanaga manehna kapetel. Apunten. Kapentalkeun para mitra, kapentalkeun kira-kira satumbak jauh. Sardatang ngakidir para mitra yang igir. Blak curalit korejat hudang deui masang kuda-kuda rek narajang deui tapi ceneng Ki Baraja luncat ka tengah pakalangan takakak seuri bari ngomong. Geus heuy ngomong ieu. Bating jatuh koprok sirek naon ha? Milnya minawanan sia lain bon detik dulu tapi aing Ki Baraja nunggus nunyuh naon yang hukum musnya jeung si juru simpen. Tai aing bebas aing ditulungan ku Anggara. Awas mondong cileureun sia pun hayang panjang umur kudu lancing. Sabab aing geus sumpah ngabinasa sakabeh manusia nu geus kumaha ngahina ka aing. Nya geura samat ti rumah bapa. Geura pampatkeun jampe modar. Poe ieu bungsuna ampikeun sia. Nyawa sia aya di dalam pulang ada malungeun aing deuleu. Yo, sing sewa ngamakan. Aing rek ngomong ka Anggara. Kitu ceuk Ki Baraja tuluy mali ka Anggara. Ngahuleng bari taki-taki panon teup ka Ki Baraja. Aden, keur naon niu aing? Ari teu nyunyakeun mah. Cicing Raden mah. Ngaing rek maju, teu miu. Teu miu. Maju ka jeung aing Ki Baraja. Ceuk Baraja bari nepak dada.
Prak paman. Bereskeun si Wirja tapi omat Rusia gua peteng kudu beunang. Sameme si Wirja kojor kudu beunang heula Rusiana. Temal anggara ti loba pamikir atuh para mitra. Alus wae nu mantuan. Meres urusan eta geus ngageubeul ku ngain. Ki Baraja malik teuing ka si Wirja bareng jeung kitu. Si Wirja geus teu kuateun ngadenge omongan Ki Baraja langsung ngayunkeun pereup dieu si Aji anu kabentar nyaeta para mitra. Kacida pisan matihna. Siuk nyebuk bang baraan nyamber kara careham Ki Baraja. Kanyereng kawas nonyok beusi Ki Baraja teu renggot regrog. Anggur ngagak-gak serinulak cangkeng bari lelengakan. Puguh si Wirja beuki amek seak narajang sakali deui tonyokan kemar ngalahuru angen. Sababara kali nonyok tapi ngampul kawas nonyok karet. Ki Baraja ngagak-gak keneh seuri panon teu peureum. Perem-peremkeun bangun nikmat. Kurang ajar dikira aing rek eleh. Ya sentanya Aji Wanapati. Kabeneran para mitra harita teh hujan turun ngageur gede pisan. Kunuduk pating keleger harita teh nyaksian tarungna antara dua jago anu katelah Wirja jeung Ki Baraja. Harita para wargi Wirja neruskeun museurkeun tanagana didendam paleungeun. Rasa jeung pikir ngahiji ngawatak Aji nu diagemna. Aji Wanapati warisan ti juru simpen. Wadeungeun rapat jeung dada. Saon suku katuhu ngahareup. Rada nyerong keluar srod suku kencak hareup. Kahareup tapi teteng page. Teu loba omong sret-sret waleungeun turun nyikuk ti hijir. Geus kitu sekaligus didorongkeun bari ngabijilkeun Aji Wanapati. Siuk aya angin tarik bijil tina dampaleungeunna. Yogla bijil teu kame sia Wirja. Ki Baraja bari nangkeup hariku. Dada bekas semudangah kawas nu nangtang. Urinyai pledag aya sora akawas gelap. Paradug haseup bijil tina dada Ki Baraja. Ajian si Wirja teu mental malah makalah ka malik kana hadiri si Wirja. Aya numuk ngahulu angen jeung nyeri lain lumayan. Si Wirja nahan napas. Tuluy usaha sateka pola pikeun miceunan rasa nyeri geus kitu ngakipekeun awakna ka nyeri ngadak-ngadak leungit. Karena sia Wirja, sia damplokeun ilmu sia ka aing deuleu. Ditanya kabeh ku ngain. Ki Baraja nangtang deui puguh tumarapna ka si Wirja. Matak panas kana hate beungeut teuneuk lir beusi atah beuleum. Huntu kekerot nahan amarah. Tapi tituna teh bari ngupat dina hatena. Urang ajar cenah. Nyaan cenah undak deui ilmu si Baraja teh. Tapi lah aing moal mundur rasakeun aji gelap ngampar moal burung hasil ngajungkelkeun si Baraja. Kitu gerentesna. Bari tuluy musirkeun tanagana ngumpulkeun kakuatanna ngawatak aji gelap ngampar anu jadi andalanana. Surat tulang pating peletok amakan bangun. Dada turun naik para mitra munganya ka para wargi. Ieu mang jaya capek heula ngaso heula. Ngaso heula para mitra ngaso. Para mitra kaum dangu. Ari Ki Baraja ngabandungan bari nyerengeh sakilat ieu manehna mah geus nyahoeun. Yen eta aji gelap ngampar da manehna ge boga ilmu eta. Diantep kalakuan si Wirja ngan cicing-cicing ge geus nyayagikeun keur antina ngawatak aji batal gen bantal geni. Pikeun nyerot hawa panas anu rek dipikeun ku si Wirja. Baraja, rasakeun pamulang karimati aing, modar ayeuna mah sia. Sawuk ngadorongkeun duadeun ka lampaleungeun. Anu kahareup dina kaayaan meureub. Pada saat purinyai kawas aya kilat pating kolepat. Kudu sejen mah teu kanyahoan tapi ku Ki Baraja mah karasa. Aya hawa panas nyamber kana awakna tapi teu omong terus ngakipekeun awak saeutik. Karasa tiis. Tanaga panas di si Wirja diserot palaunan ngan ngahaja disadap sangkan kekuatan si Wirja beak kasedot. Dua jago ngajegalir patok wajah dina kaayaan hujan ngakebret luar biasa. Ki Baraja ngajegang bari nangkep harigu. Si Wirja ngajegang bari ngadorongkeun dua leungeun. Hiu aya angin tatangkalan pating pelenod kalak air rabeng marurang para wargi. Kea bawa panas hawa tiis. Silih selang karasa ngahebos. Kanulala jo harita ge urang lemur cidahu jul-jul daratang.
Sok sanajan hujan ngaggebret tapi teu init manehna teu incah balilaan lantaran hayang nempo dua tarung jago teh. Beja pabeja-beja para mitra. Idageus Garut rona anu tarung puguh meningat jajar ngurilingan pakalangan kawas nu panasaran hayang nyaho katem nepi kana jucung. Oh ya, ngadu naon maren sejal? Mangdampananya bari muringis, tongong narada kenehnya nyautan. Ngadu tanaga batin mang, tapi cicing memang malah. Ulah loba mikiran, kade ulah loba gerak ya tulang tongong rada retak mang. Cek Anggara ngabejaan ka Mang Dampa lantaran tadi dibabuk ku musuh. Hebat yang si Wirja teh geuning bayang. Waduh, sugan mah. Tapi kumanya nya memang hebat si Wirja tapi kuring yakin Ki Baraja bakal unggul. Kitu gunem caturna antara Mang Dampa jeung Anggara. Mukeur lalajo tarung antara Ki Baraja jeung si Wirja. Nyisairah nangtung bari taki-taki tua kampung ngahargung keur pada mencetan kukula wargana dacan dibawa ka imah. Para mitra kaum dangu kocapkeun deui nu keur ngadu jajaten. Si Wirja geus ngoprot ku kesan amekan kerep harita teh. Jajantung ratu tuur meninga keter semu nyoroncot. Urang beung ranteng lila-lila manehna ngarti yen tenaga batin teu mampu ngarubuhkeun Ki Baraja. Malah sabalikna kalah ka manehna nu beak tanaga asedot ku Ki Baraja. Tungtung nasi Wirja ngupat ceroning ati. Kurang ajar. Gelap ngampar teu mampu. Bari tuluy ngeureunkeun seranganana ana cenkang teh ka tukang blak nang karak pengkang. Keur nu lalajo surak nenyo nu jahatna gubrag. Cakakak Ki Baraja seuri menilelenggakan. Manehna can muka serangan hayang ngajajal heula kakuatan musuh. Ari si Wirja can nyerah boga keneh andelan. Korejat kudang deui kibegna gebikeun awakna micin rasa nyeri. Ngan kida pojok bibir geus bijil getih kentel akibat tina bentrokan tenaga batin anu kacidarohakan. Baraja, aing ngaku kana keulan ilmu sia. Tapi aing can ngaku eleh hayo maju deui si Baraja. Nong yo mading jador Wirja sok dambrokeun bahawa sia kang aing. Moal burun diladehan ku aing. Tema Ki Baraja tuluy seuri manilelenggakan. Seak beungeut Ki Wirja sadirerap. Lat poho kana tembah wadi sabab alam pikiran kalinih ku awana ku nafsu amarah. Pelesat luncat ngagunakeun jurus alap-alap nyamber peuheung Ki Baraja. Ki Baraja rancing geus sarita keneh ngalengkah ka gigir bari ngepretkeun leungeun katuhu. Keuna kana tetepokan si Wirja. Siga teu pira tapi akibatna si Wirja teh nepi ka ngocek bari jujung palitan kadabot niban lemah beungeutna geuneuh. Jeleng Ki Baraja luncat muru anu rubuh. Rek diirit sakaligus tapi kaduga keneh hudang. Malah aya keneh hojah pikeun ngalawan seak rek ngarampil suku Ki Baraja rikat nejat. Lig nenjerak bumi caul si Wirja kawas anu ngalungkeun. Jeleng nangtung bari masang kuda-kuda. Panon burahay beureum molotot ka Ki Baraja. Tapi Ki Baraja geus teu hayang ngajak ngomong syak dengan katuh nyamer kana beuheung Ki Wirja. Maksudna marek dicekek sakaligus. Tapi Wirja bisa kena ngejat bari ngepangkeun leungeun katuh. Kana puhut ceulik Ki Baraja. Lumayan Ki Baraja rada ngajengkang tapi teu tuluy rubuh. Sebelut narajang deui ayeuna mah terus-terusan nyerang. Dua peureuh pilihkeun ti nyerang dada jeung beungeut si Wirja. Si Wirja pakupis nakisan kuda. Kuda-kuda nyorojod mundur. Betulang hari teteh sorat tulang nu diadu pating peletok kaambeu bau hangit. Kawas besi diaju jeung wajah. Tanpa leungeun Ki Baraja nyameran beungeut si Wirja. Si Wirja terus usaha sateka polah pikeun nyalametkeun beungeutna bisi kararan ku kuku Ki Wirja anu rangoas. Tapi para mitra lila-lila mah Ki Wirja leuleus. Gerakan teu pati kesit akhirna terus cakar heulang Ki Baraja keuna kana beungeutna daradad kuak Ki Wirja ngocap. Tapak kuku salima-lima ngakurat dina tarang kana pipi. Kumaha para mitra temarapna tumerapna ka Ki Wirja. Harita bulia getih bicil ngalemereh nyurulung kana dada maseuhan baju. Nu lalajo jempe keung meureun baluas nenjo getih nu ngucur tina beungeut Ki Wirja. Sanggeuleuh neuing poho sia pegat ku aing. Dada sia rek diluag ku aing.
Ki Baraja soswak beuki ngaruntagkeun kana hate Ki Wirja. Kurang ajar setan rasakeun wawalas aing. Mondong ngomong mungkingkeun ku sia, segan sia. Sebrot Ki Wirja narajang dua leungit but hayang ngasupkeun tenggelan nu mateni. Tapi Ki Baraja kalah kabeuki galak dua leungit mata kabeh dampal suku but tiga baru gamat. Lila-lila Ki Wirja teu kuat ngaladenan Ki Baraja. Jolo-joy aya pikiran rek kabur sabab hayang hirup keneh. Silakan, aing moal kuat. Kitu gerentesna. Hatena geus buleud seut narajang bebeakan sesatanaga dibudalkeun kabeh. Lumayan Ki Baraja rada kadeseh meusan, tapi mundur sababaraha lengkah. Dina kaayaan kitu Wirja teu micieun kesempatan balik jeung kabur ninggalkeun pakalaman tarung. Sesatanaga dipake kabur satarikna. Sieun kasusul ku Ki Baraja, puguh Ki Baraja kekerot nahan amarah. Gerok ngakorowok Ki barungkutan agapati nu rohaka. Mampu ngageterkeun wewengkon eta sakur nu ngadenge nepi ka nyecokan ceuli. Nya, ane ka mana sia bangsat? Najan terus bumi ngapak megap ku aing moal burung disusul. Dong boro-boro amor kayawon najan lasi si langit lumpat kana lakrakan naga. Moal burung diunar sia ku aing. Jagoan sia bangsat. Ki Baraja tenolih kana naon-naon manehna ngawatak aji kidanggan kana. Elu rumpat nu geus sakurit sadaging jeung manehna. Tol notolkeun inung suku kana lemah. Besap rumpat budak Ki Wirja. Dina waktu nu kacida singketna dua jago geus ngiles. Teu katempo ku urang lemur Cidahu. Marah sorana geus teu kadenge deui atuh di dinya teh ciga nu teu kungsi aya kajadian naon-naon sabab nu tarung geus kalabur. Kocapkeun Anggara jeung Mang Dampa katut nisai rasa jongjongan mengaku lenggaraga meneng. Siga nu samarampa lantaran musuh geus lila di tayangan bet ngiles dina waktu nungan sakitu cepetna. Lila-lila Mang Dampa cengkat bari nyakelan cangkeng pok ngomong. Kamana si Wirja teh jang? Kabur mang siga na bae mah teu kahijir bakal unggul. Mun kudu tarung jeung Mang Baraja, sabab Mang Baraja memang hebat, jago nyaan teh mah. Kumaha ade urang jang? Urang daguan heula nepi ka sore. Nah kumaha bejana sabab kuring percaya Mang Baraja bakal buru-buru pulang mun urusan geus rengse. Ceuk Anggara. Mohon Kang kitu atuh ayeuna mah abdi ge kawitna mah panasaran hoyong tepang sareng si Wirja di pakalangan tarung. Sabab manehna geus ngarebut musuh abdi, manehna nu gabirasa si bewok. Ceuk Nyi Saera. Keun bae era. Nu penting mah jalma jahat bisa ditumpes, sarta nu hirup keneh bisa babalik pikir. Ulah mentingkeun keperluan pribadi kudu nilih kana kepentingan umum. Ceuk Anggara para mitra sadaya mung hanyakal waktosna kabujeng sehep.